urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Kurang makan, kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh teu pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji. Eselon hiji sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi, tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah ge beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf maksudna supaya keyakinan ka Allah mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe kak ya orang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang mangkudan atuh aing butuh pangkasia tuh aing dibutuhkeun jak nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng jak nyana ieu kakak kita kudu ngaji dek nasawuf dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi
Waalaikumsalam. Maneh datang ke mana kazuhudan maneh cek marupil qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek marupil qur'i anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelem eta anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing. Ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunia di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos kitu ya berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar geus sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep. Tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji gedinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar ke sangtis opat poe geus leuleus kana geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah ta eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk kaengge dibere langsung bae ku Gusti cekeun mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya ngadoa kadalapan teh can aya keneh pandang telat amat cekeun kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran di inum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa
atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang kos kana itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Di mana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah waka zuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid al-Bistami Syekh Marufil Qurhi. Jadi nggak guru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep atuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan kokotok jago dipacok sok. Tinggal urang we nalekeun ye sia geus di bibir aing dah kan. Orang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae jadi kumaha kajian teuing nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mun usahain kuliah deh kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa. Yana guru kaditu kaki Marufil Qurhi barang datang cek Syekh Marufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih parah urusan ada jeung Gusti Allah aboh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama dogeun teu percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan pan kanyahoan wah buki sieun wae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah mata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep lah atuh kedatangan ku Ki Marufil Qurhi pohar jasa calik terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah ti luar nu boga imah Syekh Marufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Marufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar begitu Syekh Marufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem oke
didelekeun kuduaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku samarupilkeun endah dikadoakeun ke sekolah badek pamit bae sok dahar-dahar kula pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Assalamualaikum waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakian teh mena nang di mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan endek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marupil Kurhi kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip ngajeng balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah Masya Allah hampur aja na kula cak tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang bae terus teh ya urang ada bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jaraha pan atuh teh jaraha urang biasa bae dek bangket tadi naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyawan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marupil waalaikumsalam dek nyaritakeun embe paehnya pan geus jauh di bae tah cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa dek ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah aing ngobrol terus sing Allah oyang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lu mantap geus hese jaritakeun ada nyana ngakomunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae engke besi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantak mun hayang orang diangkat boga derajat tetep kudu masantren teu bisa tuh masantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah terus sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik bae jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka darajatna salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung SMA jeung asad daun bedana taruah tama ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat tetep ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana lah sabaraha tahun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian ma zuharu minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar
ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah dideuleuh lagi nya kae nu wau teh nya nu wau teh oh aya maleng emang bener loba nu wau ih lamun aing ngadi ditu mah di Pandeglang nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mung pan aing dikiki di ustad-ustad ku bantu deh ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi ayo madzoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu geus kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan imah geus ngajebur tah teh heula ieu mah kiai aya di loba jelema yang murid mung tapi sorangan bau ta eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teureun neulekeun ghaib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa nah bos keur nundutan nya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cenah teh teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah henteu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bodoh nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha bunuh deui koad garana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhsan tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhsan zina ba'dal muhsan aya ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu ya na inu limadzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyilu lima tadi nu geus dicaritakeun wassakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu
nuker kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakan ku kaum-kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.